Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui hanca urang macakeun tafsir juz amma basa Sunda karya Ustaz Uus Suhendar. Urang ayeuna aya dina hanca ayat surat An-Naba ayat ke-12 insyaallah bari dibacakeun dugi ka ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banaina fawqakum sab'an sidada waj'alna sirajan wahaja wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Jeung kami ngawangun luhureun maraneh 7 planet anu weweg, jeung kami ngajadikeun lampu nu caang ngempray, jeung kami nurunkeun cai tina mega lir dibahekeun pikeun ngaluarkeun ku sabab eta cai sikian jeung tutuwuhan jeung kebon-kebon anu salubur. Wa banaina jeung kami ngawangun fauqakum luhureun aranjeun sab'an sidada 7 planet anu weweg. Kecap sab'a di kalangan bahasa Arab sok dihartian bilangan 7 atawa dina harti loba. Seperti jalma ngucapkeun lieur 7 kuliling atawa pusing 7 kuliling. Kecap 7 dina eta omongan lain nuduhkeun 7 bilangan luhureun genep handeupeun handalapan, tapi nuduhkeun karena harti loba. Waja'alna jeung kami ngajadikeun siraja lampu atawa panon-panon poe atawa panon poe wahaja anu caang ngempray. Kecap wahaja dihartian ku mufasir al-Baghawi an-nur wal baroroh sumber cahaya jeung sumber panas. Wa anzalna jeung kami nurunkeun min al-musyirati tina mega anu aya di langit ma'an cai hujan sajjaja ngagebret lil dihabkeun lir dibahekeun. Kecap al-musirati asal tina kecap as-sara anu hartina meres. Jeruk anu diperes diabuskeun kana dus kotak disebut asyir al-laimun. Sa'ab cai laut anu kasorot ku panon poe naik ka luhur ngajadikeun awan terus ngabeku, maka datang angin meres gundukan awan anu ngabeku ngajadikeun hujan ngagebret lir dibahekeun ti langit. Kecap sajaja asalna tina sajja anu di kalangan bangsa Arab sok dilarapkeun kana getih anu ngocor tina beuheung sato anu dipencit atawa hujan ngebret jeung banjir anu ngadadak. Inukhrija pikeun ngaluarkeun atawa nuwuhkeun bihi di lantaran cai anu turun di langit habban sisikian atawa anu rada galde seperti siki pare jagong kacang korma jeung anu sejena, sedangkan siki anu leuwih leutik seperti siki sawi atawa zaroh wa nabata jeung tutuwuhan anu tumuwuhna teu ngaliwatan siki. Wa jannatin jeung kebon-kebon alfafa anu salubur. Kecap jannatin asalna tina kecap janna anu hartina ngahalangan. Tina ieu kecap muncul istilah janin nu hartina orok anu kahalangan ku beuteung indungna.
Junnah nu hartina tameng pikeun nahan panah jeung tumbak atawa pedang nalika perang. Majnun hartina jalma anu otakna kahalangan atawa jin makhluk gaib anu kahalangan pikeun ditempo. Kebon disebut jannah lantaran kahalangan ku tatangkalan. Alfafa bentuk jama tina lafif anu hartina patarem mana dahan jeung bakat ningku subur. Ayat ke-17 nepi ka 30 ngajelaskeun rohakana kiamah jeung beratna panyiksaakeun jalma kafir. Sakitu heula urang ngahanca surat An-Naba. Qulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.